Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten pamirsa para mancomania salam dunya. Tepang dang udainya sareng aki di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania, tempat ngadarpongna para mancower, para pemirtub, para penggemar dongeng Sunda di mana wae ayana. Daramang sadayana alhamdulillahnya upami nuju daramang mah sarehat jarak jagwa ringkas, sehat lahirna oge batina kirang naon-naon, tetap dilancarkan rezekina, dijembarkan manahna, sarta digampilkan segala rupi urusanana munggu Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda kamarinya dina jejer lalakon Naratas Bagja. Ieu dongeng teh rek anaki nyalira didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi bae tiasa janten panglipur kalbunya, pangbeberah kana manah, pangrepeh kana hate, ubar ngabang balerkeun kacape saparantosna sadideunteuan urang kasab nyiar kipayah. Ngadaweung bari ngaleueut kopi atanapi bandrek bajigurna, bari ngadangkeun dongeng Sunda tegepnya. Oge mulangkeun katineung ka jaman kapungkur di mana urang ting darpong payunan radionya. Ayeuna mah di payunan HP-na sewang-sewangan. Kangge nembean pisan manco, nembean pisan ngadangkeun mangga ulah asa-asa kandun di subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Urang ngamparkeun deui pamirsa sama kabuyutanana nya. Parsamakna sor aya cipanas cintehnya sareng kulubui. Mangga kaparayun sadayana. Prung Naon harapan Agus teh? Naon anu ku Agus dipiharep tina calon istri Agus? Rina tumanya deui. Gugah enjing teras nyiapkeun sarapan. Uih ti kantor tos sayogi sangu sapuratina, sapertos pun biang. Eta nu ku Abah dilakukeun salami mang taun-naun. Mang taun-taun teras ka kantor deui. Nya mijet abdi pamiwengi panginten, tapi Agus mah teu miharep eta sama sakali. Agus ngarandeg heula panonna tambah antep netep pameun teu anu geulis. Agus mah mung hoyong hiji wanoja janten rencangan anu maturan Agus saumur hirup. Ati-ati ka sepuh Agus sareng mihormat karanjeuna eta ge tos langkung dicekap. Rina marahmai imutna ngagelenyung ngadengi jawaban Agus anu sakitu sederhana, asa cocok kana hatena. Teras naon atuh harapan Rina ti calon pameget Rina teh? Ayeuna mah gantian Agus nu tumanya ka Rina. Bapak teh acan pernah ngidinan murang kalihna damel. Rina hoyong calon pameget Rina ngidinan istrina pikeun damel. Walon Rina terus terang. Pendidikan Rina teh sae, lebar pamit teu dianggo damel. Ke Agus malah kapaksa nampi suap pikeun masihan Rina. Cek Agus bari seuri maksudna mah ngoconan Rina. Rina imut deui tambah kareueut nambah pogot ka Agus pikeun neuteupna. Rina teh bade nyarios tapi rada wegah. Carioskeun wae ulah asa-asa mangga.
Rina teh miharep gaduh caroge anu tiap minggon ngarencangan Rina ka bioskop. Resep kana film gitu? Resep pisan. Upami kana dongeng? Ukur dongeng Ki Dagar. Saya tuh janten tiap dinten minggon ka bioskop dugi ka wengi. Wihna ngadangukeun dongeng Ki Dagar. Leres pisan? Sumuhun. Nya Agus satuju. Duanana seri bareng deui bakat ku lepas Rina tepi ka nungku piwirna tapi dasar nu geulis. Kalah nambah endah diteteupna ku Agus Santana. Teras naon anu tiasa ku urang lakukeun ayeuna atuh? Tanya Rina ka Agus. Ayeuna mah geus taya rasa kagok deui di antara saduana. Geus loma jeung ngarasa geus saling aya kacocokan. Pilih salah sahiji, cek Agus bari ngasongkeun curug jeung panangah Ramona ka Rina. Rina noel curug Agus. Nu ieu. Oh, nu ieu. Agus ke wengi bakal nelpon, teras nyarios ngeunaan nikahan urang. Memang sabaraha ageng Agus teh resep ka Rina. Cek Rina bari imut deui imut pangirut anu bisa muragkeun jantung saurang lalaki. Pipi Agus Santana katenjo bareubeu, bari seuri koneng nahan rasa era pok Agus teh ngawalon. Agus mah teu gaduh nanaon, sadaya jalmi ge pasti resep ka Rina. Jalma bodoh pami teu mika resep ka Rina mah. Acuk aya saeta sae pisan diangge ku Rina. Hatur nuhun. Duanana silih teuteup deui. Ayeuna mah dua hate teh ngageter rongkah. Sawaktu dua pasang panon antrep pateuteub. Agus jeung Rina Nurdiani lempang parendeng keluar ti jero kape. Kang Agus, naon maksud ramu anu kadua? Anu kadua? Oh, Agus bakal nepangan sepuh sadayana teras maksa aranjeuna pikeun satuju kana nikahan urang. Walon Agus. Atuh sami bae. Cek Rina bari teu tinggalin ku imut. Kocapkeun di imahna Pak Haedardim bapana Rina Nurdiani. Andi Sunandar adina Rina kakarak datang. Andi nyolongkrong ka bapana terus ka Mamah Suti. Teu poho munjungan ka mangna Mang Sujai anu kabeneran keur aya di dinya. Kumaha main balna? Tanya Pak Haidar ka Andi. Berkat pidua Bapak sareng Mamah RW urang teh unggul. Kantun ngantosan lawan tina pertandingan antara RW 3 ngalawan RW 10. Jawab Andi sumanget. Sabab dina lomba main bal Agustusan bisa mawa RW na unggul. Gagarak main bal kawasan menang lotre weh. Kumaha ujian PNS na? Mang Sujai anu gantian nanya ke Andi. Kini getos milik mah bakal tembus atuh Mang. Tapi Andi teh moal putus harapan bakal terus nyobaan. Cek Andi bari rada baeut. Geus 3 kali gagal. Gagal terus. Aduh nyobaan usaha sejen ulah keukeuh hayang jadi PNS bae. Cek Mang Sujai deui. Pami Andi icalan atanapi damel nu saneskin teu tiasa fokus ngiringan ujian PNS na atuh Mang. Mending ge Andi teh kuliah deui we ti D3 neraskeun ka S1. Walon Andi. Halah, alasan eta mah lo, alasan. Mang Sujai kalah ngahualkeun. Teh Rina ge satos wisuda engke bakal ngiringan ujian PNS di PPN. PNT Badan Pertanahan Nasional. Pastina Teh Rina mah bakal lolos da pinter. Andi kaceplosan nyarita padahal mah Rina teh ngawanti-wanti ulah nepi ka Pak Haidar paleun kana pamaksudan Rina rek miluan ujian di BPN. Naon? Pagawean ngukur taneuh atawa ngurusan taneuh
lain pagawean pikeun awewe. Teu, bapa moal ngidinan. Pak Haidar rada heuras nyaritana. Mama Suti gancang ngiceupan ka Andi sangkan jempe ulah nuluykeun obrolan ngeunaan Rina. Hari nikahan Rina kumaha? Cek Mang Sujai itu manya ka Pak Haidar supaya teu kateterusan nambekna. Ya, satuju ari kuring mah. Sabab budakna ge katempona resepeun ka pamudana teh karimaheutkeun we. Kelah nungguan ti pihak lalaki ka dieu we atuh. Da isin mun pihak awewe anu sosondrol ka itu mah. Walon Pak Haidar dim. Kang, terus lain zaman Kang, mending urang anu ka itu supaya tere beres lah. Ke abdi anu minta janji ka mangna teh sateh namina teh. Tedi, nya dah ka Tedi. Akang mah kantun calik we kin abdi anu ngabonceng. Nya kumaha halusna we ieu atuh, cek Pak Haidar nya tujuan. Petingna di imahna Abah Asep Jakaria. Hambu wangsih naik kana ranjang maksudna mah rek leleson, sedangkan Bah Asep masih maca buku dongeng anu judulna Jagariksa Kebon. Maca buku wae tepi ka ciramai kitu Abah masuk baperan ieu. Sok ambu wangsih ka salakina. Kowe naon ari baper teh ambu? Bah Asep kalah malik tumanya bari kerung. Hadeuh, ambuing. Gelar mah ieu profesor, doktor. Baper wae teh nyaho. Ya ari teu apal mah atuh udah kudu kumaha. Ieu, baper teh lain kue kawas waper ieu, tapi singketan bahasa gaul kiwari eta teh. Nyata cenah bawa perasaan atau kacanak paraosan palid gitu tah. Abah. Wah gitu. Oh nya wajar we Abah waper baper mah. Nelalakon ya buku teh kacida sedih nambu. Cek Bah Asep bari sok manehna nunda buku di luhur meja leutik di sisieun ranjang. Lain ambu Abah derek nyarita. Ngeunaan naon atuh Bah? Abah terus ngobrol sareng Agus. Kami mutuskeun narima Rina jeung kulawargana jadi bagian kulawarga urang. Sae kumaha ngeunaan nikahana? Jangan dosan tanggal di pihak awewe atuh ambu. Da biasa ge ilaharna nu hajatan ge kan di pihak awewe. Sanes perkawis tanggal ya, tapi perkawis rameana hajatna rongkah atawa basajan bae sederhana gitu tah. Tuluy tetanggapana teh naon bae. Atuh urang mah pihak lalaki ngiringan we atuh ka pihak itu ambu. Teu tiasa kitu atuh Bah. Anak urang teh ieu PNS pegawai pajak, lain tukang cincau atau tukang gehu anu ngariung ge bisa beres ya. Isin atuh ari na surat undangan disebut keluarga besar cenah Profesor Dr. Asep Jakaria Ansori. Ari pas ngawinkeun cenah anakna, mani sepi mani tetanggapan naon mani basajan kan isin ya Abah. Da urang teh loba kawawu. Ya bisa bae rongkah hajatna. Na urangna sanggup kitu mere gede ka pihak awewe. His, atuh pihak itu anu nanggung biayana mah Bah. Urang mah ieu geus syukur mikeun budak urang pikeun ngawin oge.
Pami abah kagok nyarios pasrahkeun ka abdi sareng Tedi. Tadi teh nyarios yen enjing cenah bada lohor pahae Dardim bade ka bumi urang. Abdi tos nyaluyuan tabu satengah 2 siang. Cek Ambu Wangsih ka salakina. Gancangna carita isukna sakira wanci lingsir ngulon. Pahae Dardim jeung Sujai geus datang ka imah Abah Asep. Malah geus gunem catur nyawalakeun masalah hajatan kawinarina ka Agus. Kumaha rencana hajatan teh Pak? Tanya Tedi nu jadi juru nyarita ti kulawarga Abah Asep. Nyari kapalai pribados mah sederhana we, anu penting mah salamet. Undang ukur 300-400 atanapi 500 uleman ge cekap. Walon Pak Haidar. Atuh ngulem sakitu mah di reng-rengan kulawarga kami ge aya meureunnan 600 mah Pak. Cek Tedi bari ngareret ka Ambu Wangsih. Ambu Wangsih unggek. Sigana mah tadi teh memang geus disetel ku Ambu Wangsih. Mohon kina urang tambihan deui weh janten 700 atanapi 800 uleman. Dupi karyaanana maksud teh bade tatanggapan naon Pak? Cek Tedi deui ka Pak Haidar. Biasa we moal nanggapna naon. Punten Pak, kulawarga kami teh ye kulawarga ageng anu terhormat kasohor. Bapak apal panginten yen Profesor Dr. Asep Zakaria Ansori teh dosen sareng pangarang buku anu tos kawentar. Mainnya hajatan putrana sepian wae Pak. Cek Tedi deui. Ted, Abah Asep rek ngagebes ka Tedi tapi gancang dipolototan ku Ambu Wangsih. Abah mah cicing atuh. Kenaon Ambu nunjuk Tedi jadi juru nyarios atuh ari Abah rek nyengkad mah. Cek Ambu Wangsih kanu jadi salakina. Jebah Asep teh cicing jempe sanajan titelna luhur ge Abah Asep teh kasup salaki anu sieun ku pamajikan. Punten abdi ngiring nyarios. Perkawis hajatan atanapi tatanggapan mah perkara gampil. Kami ge tiasa wae hajat rongkah mung bae sim kuring bade tumaros nah bade masihan sabaraha kitu ti pihak pameget teh. Mang Sujai anu rada kahudang nafsuna milu nyarita. Nah kalaka malik menta Pak, calon panganten pameget teh saurang jajakan utus janten PNS di Dirjen Pajak. Gajihna ageng, masa depanna cerah. Tos syukur dipasrahkeun ge atuh. Ari perkara biaya hajatan mah atuh kedahna ge ditanggung waler ku pihak istri. Tembal Tedi bari mureleng ka Sujai. Sumuhun ngartos. Tapi kan pihak pamegetna ge seueur ka hoyong rongkah hajatana, undanganna palae seueur ribuan, teras tetanggapana sagala rupa. Atuh moal cakap ku puluhan juta upami kitu mah. Pami aya artosna ge pihak kami mah hoyongna biasa we, nu penting salamet. Aya sesa artos meningge kangge bakal pangantena. Cek Sujai rada heuras nyaritana. Wios ke dibantos di dieu biaya mah. Cek Pak Asep rada teu ngeunah hate nempo adi beuteungna pacental-cental jeung pihak calon besan. Abah, Ambu Wangsih menelik mureleng ka Bah Asep. Atuh reup deui bae. Bah Asep teh murungkut kawas ucing rek dibanjur ku cai.
anu masih antri kangge nyuhunkeun cep Agus teh Pak. Pami pihak bapak teu sanggem ngahajatkeun anu pantes wios batal beh. Wios batal oge teu kunaon-naon. Ke abdi bade nemonan anu sanesna. Cek Tedi bade mencerong kanuduaan. Ayo Kang. Lain babad lain tanding urang ieu mah. Urang mulang weh. Cek Sujai bari Noel ka Pak Dardim. Ulah kalau banyak rita sorangan. Punten wangersa pribados teh sanes bade ngical putra punten. Pun rai mah hampuraeun punten pisan. Hari kapalai ti pihak pangersa kitu mah sim kuring sanggem. Urang hajatkeun putra-putri urang teh ku hajatan sareng tetanggapan anu mewah. Edang-edang pribados mah pakaulan bae hajat panungtung sabab tos semua hajatan deui. Cek Pak Haidar. Akhir namanya tujuan kana kahayang pihak ambu wangsi. Kedah aya karawitan ulah ngangge nu sanes karawitanna kedah karawitan ti Mandra Kumara pimpinanna Mamah Andri Maulana Karawang. Terus kakoncara eta mah kamana-mana upacara adatna sareng siangna nanggap calung wengina atuh jaipongan ulah hilap pami nyawer anu ngidungna Kidagar ti Banten. Cek ambu wangsih milu ngajukeun syarat. Sumuhun sanggem insyaallah bade disiapkeun sadayana ti dinten enjing walon Pak Dardim deui. Ari Sujai mah melong kanu jadi lanceukna bari ngarasa karunya campur heran. Hatur nuhun atunya ayeuna mah Pak Haidar sakulawarga tos janten bagean ti kulawarga kami. Inah canakeun sirop sareng lelawuhna. Ambu wangsih kakarak ngageroan pambantuna pikeun mawa susugu. Sepanjang lumampah mulang di wewengkon kebon jahe atau kebon jahe Kacinanggung, Sujai anu nyetiran motor tumanya kanu jadi lanceukna. Kang, hajatan rongkah teh kedah sayogi bae 100 juta mah Kang. Abdi apal akang teh teu gaduh hartosna. Bade kumaha nyumponanana. Ya paling ge akang dedek ngajukeun injeman we sameme akang pensiun. Sagalana bakal diupayakeun ku akang teh. Eta nyai pikeun nikahkeun Rina ka salakina anu dipika cintana. Walon Pak Dardim anu dibonceng di jok tukang Pespana Sujai. Di palataran kampus Untirta hiji motor metik ngaran negeureun. Saurang jajaka gagah bari papakean rapih diuk dina jok eta motor. Numa motor teh tayalian Agus Santana anu geus janggian jeung Rina Nurdiani. Saurang awewe geulis buukna nu galing muntang diulinkeun ku angin lempang kaluar ti wangunan kampus. Imutna anu kareueut naker dipentang disabrak nenjo Agus anu nungguan luhureun motor. Agus meni olohok nenjo kagelisan Rina anu memang taya bebandinganana. Gelis teh lain pupulasan, lain ukur cek paribasa atawa rekaan kidalang, tapi gelis bawaning ngajadi, gelis bawaning ti kudrat, gelisna kawanti-wanti. Rina gugupai ka Agus anu masih colohok bengong, kasima ku kagelisan Rina. Hei, kadieu atuh, hayu. Aduh. Nung salira teh mani matak ngajantenkeun hate akang ti belat. Kah naon Kang? Henteu mangga calik Rin. Rina tumpak kana motor. Tuluy motor di starter dan hirup tuluy maju lalaunan ngambah jalan aspal. Sedengkeun kidalang curing hak kusabab aya nu kuntrang kentreng di hareupi mah. Barang ditingali si horeng aya tukang kupat tahu norojo.
Pamirsa sadayana, kuno rojul tukang kupat tahu urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Kumaha lalakon satresna urang Bandungan we sasarengan di bagian salajengna. Hatur nuhun kasadayana parantos satya mancu satya Bandungan oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki mugi-mugi we sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Satrasna aki mah bade maosan heula pairan utos lebat di bagian kahiji kamari aya saha wae aya teteh Lia Ayu Wulandari Bawel di Taiwannya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aki Taiwan tiasa manco deui. Hatur nuhun. Aya Nani Sri Handayani Pasar Lama Cikande Serang hadir ki kentrang-kentreng wae ti Serang sami dongengna ti Serang ya ge. Kang Juriden Cecep Jakarta Utara hadir. Manco mania sumuhun hatur nuhun Kang Jurodin. Kang Prabu Arjuna Banjar Nyaksani Naratas Bagja semua natur nuhun Kang Sumantri oge pokot meneko di seri nu kahiji. Telinda Imut siap manco Naratas Bagja ki semua natur nuhun jempolna. Tenten Ramadhani oge Garut hadir saurna. Teteh Tami Maliha Palihan Ciamis manco pokot ki teteh Tini Martini ti Soreang oge manco. Satrasna ya Kang Setia Budi anu manco mania Tasik hadir manco bari ngopi. Tetin Sophia di Cirebon manco ki pamugi aki sehat hatur nuhun sami-sami. Teteh Linda Belnya oge ti Tasikmalaya hanupis akiku sami-sami Kang Ade Goler alhamdulillah tos medar carios enggalna mantap ki hatur nuhun. Sami-sami Kang Ade Sukarna nya di Bandung Cicadas. Manco deui hatur nuhun sami-sami akang anu nyarangan aki 3 pungkur. Kang Junedi Junaid assalamualaikum. Waalaikumsalam manco mania Tangerang hadir na atas bagja haturan ki mugi akina sing sehat tur waluya hatur nuhun dongengna sami-sami. Amin ya rabbal alamin. Celis alhamdulillah ti Tasikmalaya hadir mugi-mugi dongeng enggalna janten pieunteukeun kang urang sadaya. Amin. Aya Kang Asep Saipullah assalamualaikum ki. Waalaikumsalam ti Cibundu hadir deui manco prung hanupis dongeng anyarna ki sami-sami. Satrasna aya makna ti Sumedang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah manco deui Sumedang ki. Dina cariosna enggal naratas bagja prung mugi aki sing sehat salawasna amin. Kang Chandra Gege oge hadir. Teteh Anita Porel tetep calik nyarangan aki. Teteh Syari Rosyati assalamualaikum. Dago hadir ki hatur nuhun urang Dago. Teni Suheni ti Batamna hadir sareng manco tras hatur nuhun. Kang Asep Suherman oge ti Bekasi hadir manco dina naratas bagja hatur nuhun aki mugi aki aya dina kawilujengan sareng ka waluyan amin. Sami-sami nya si Balaga Donal alhamdulillah kuningan anu pencirmai hadir manco dongeng enggalna saurna ki sumuhun hatur nuhun Kang. Kang Etobri ti Pasuruan hadir manco deui hatur nuhun. Watata Sumitra alias Watasik teh alhamdulillah sumping deui judul anu enggal Watasik selalu hadir manco ki hatur nuhun. Pemirsa sadayana anu mika cinta kana pedaran dongeng sakitulah anu tiasa kapihaturnya panginten hakina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.